Dongeng Sunda. Aya panganten anyar diajak ku salakina ka imah, dibere surprise ku salakina teh 100 meter ka imahna, si panonna dipengpeunan ku salakina teh sabab rek mere surprise. Singkat waktu tret datang ka imahna tah rek mere surprise teh kan si awewe teh hayang nginum. Sing horeng lain hayang nginum, hayang hitut tapi era haleupun salakina. Cenah hayang nginum, si salakina teh ini ke dapur tah si salakina teh. Sing horeng itu tut hitut anu kahiji si awewe minum cenah tah teu kuat hayang hitut deui wae era hareupeun salaki cenah cai teh hayang nu amis salaki teh init ka dapur nyen teh manis datang salaki teh diinum ku pamajikanana teh hayang hitut deui wae eta awewenana teh alasanna di amis teuing cenah si lalaki teh init deui ka dapur nyen supaya teu amis teuing si awewe teh hitut deui pas hitut anu katilu kaluar jeung bukurna menana teh dicabak alah cenah nya kaluar jeung bukurna dielapan ku mainana teh dilaan calanana teh dielapan datang salakina teh diinum pas dibuka panonna luas loba batur ningalikeun aya mitohana deui cenah bapak teu iraha teh dieu teh mal mitohana naon teh hitut anu kahiji aduh garing jadi kieu ya aya maling tengah peuting si maling eta teh erek maling kanu anyar panganten meureun jam 12 atawa jam 1 lah eta si maling teh datang kuak lieu wani cenah jelema mukakeun si panto kandang hayam sakitu di jero imah aya nu ngomong awewe akang geus dibuka wah si maling reuwas anjir teh cenah bating nu boga imah teh nyahoan ye euy cenah aing maling repeh ulah si maling teh jicing ya ulah teu langsung nyokot hayam cenah bisi nyahoan aing repeh ulah pas diperhatikan situasi teh repeh gitu asup tah huluna teh panto hayam ngomong deui jero teh akang geus asup cenah gepeng teh eta si maling reuwas wah cenah ieu mah nu boga imah nyahoan bertek kabur talumpat si maling teh sing horeng meureun lain nyebutkeun ka maling si awewe eta teh sing horeng meureun keur ngomong jeung salakina gitu itu aduh garing nah isukana tah si maling dagang bonteng di pasar kabeneran anu boga imah peuting si panganten anyar eta ge ka pasar deui ngampar tah si maling teh di sisi jalan nu boga imah nu boga imah peuting nu kumehna di malingan aya deui ka pasar lalakina si awewe teh ngomong ka salakina si tukang bonteng tungkule da bisi katinggalieun da peuting leuwas cenah bisi ningalieun bisi aing digebugan bisi aing ditampurkeun ke polisi tungkul pas gitu si awewena lempang ngomong ka salakina cenah itu juga nu peutingnya bertek ke eta si tukang bonteng teh lumpat bontengna di karung sing horeng si awewe eta teh lain ngomong ka maling lain ngomong masalah maling sing horeng nyebut teh jeung teh kana bonteng jiga nu salakina mungkin sakitu we ti urangnya hatur nuhun tong poho like comment jeung subscribe nya hatur nuhun.